Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah kalayan takdir timantena urang sadaya tiasa riung mungpulung patepung lawung patepang wajah dina ieu acara. Anu mudah-mudahan ieu reungan teh ngajantenkeun hiji wasilah ngengkeun syafaatul udma dina poe kiamah. Sareng mudah-mudahan urang sadaya tiasa diriungkeun engke dina surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge rahmat miwah salam mugia salalamina dicurahtur dilimpah ka paduka alam wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilap ka keluargana, sahabatna, tabi'ina, oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, dina deungeut ayeuna urang ngabahas tentang cinta. Naon margina seueur anu teu terang anu namina cinta. Ari cinta teh naon? Bubuk pecin kanu mata atawa naon? Cinta teh buta, buta teh ijo, ijo teh rumput, rumput teh makanan kambing. Jadi cinta teh sejenis makanan kambing, gitu. Terus naon atuh cinta teh? Lain gitu. Jadi cinta teh kieu. Cinta teh perasaan jiwa, getaran hati, pancaran naluri, terpautnya hati orang yang mencintai pada pihak yang dicintainya. Perasaan kasih sayang nyaah teh ngaranna. Lamun cek budak meramah, cinta teh perasaan kainget terus. Edek ngising inget si eta, edek dahar inget si eta. Geuning aya laguna. Mau tidur teringat padamu, mau makan teringat padamu, mau apapun teringat padamu, kekasihku. Kemanapun ada bayanganmu, dimanapun ada bayanganmu, di semua waktuku ada bayangmu, kekasihku. Tah, gitulah ini nama. Tah tingkatan cinta teh kahiji cinta ke Allah, dua ka Rasul, tilu ka kolot, salajengna baru ka makhluk. Kahiji cinta ka Allah, anu paling utama cinta ka Allah. Cirining cinta urang teh selalu inget ka Allah, inget perintah Allah, ngalaksanakeun parentahna, ngajauhi laranganna. Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Saestuna jelema anu ariman jeung ngalakonan amal soleh, engke Allah anu maha welas bakal nanamkeun dina jero hatena rasa kasih sayang. Allah anu maha pemilik hati dan cinta, maka cintai karena Allah, sagala rupa niatkeun karena Allah. Tah cinta anu salajengna nyaeta cinta ka Rasul. Saur pidauh Rasul, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahaba ilaihi min waladihi wan nasi ajmain. Teu disebut iman hiji jalma hingga kami leuwih dicintai daripada kolotna, anakna jeung kabeh jelema. Gitu. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Carioskeun Muhammad, lamun anjeun mika cinta Allah tuturkeun kami. Niscaya Allah mika cinta anjeun jeung ngahampura dosa-dosa anjeun. Allah anu maha ngahampura, anu maha asih. Gitu. Jadi urang teh kudu tuturkeun Kangjeng Nabi. Mun urang cinta ka Allah tuturkeun Kangjeng Nabi.
Bukti urang cinta ka Rasul, urang teh nuturkeun Rasul, ngalaksanakeun parentahna jeung sunah-sunahna. Anu salajengna cinta ka kolot. Saur Allah dina Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 24 anu hartosna, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di waktu kecil. Gitu. Tah bukti urang cinta ka kolot teh urang kudu sok ngadoakeun kolot urang. Tah anu salajengna cinta ka makhluk atawa lawan jenis. Ngan lolobana cinta ka makhluk leuwih gede ngelehkeun cinta ka Allah, antupna loba perjinahan ku cara bobogohan. Islam teu ngajarkeun pacaran bobogohan. Saur Allah dina Al-Qur'an, wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Zina aya sababaraha rupa, zina tangan, zina mata, zina kaki, zina mulut, zina telinga, zina kemaluan. Saur pidawuh Rasul anu hartosna, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia saum, karena saum itu dapat membentengi dirinya. Gitu. Tah sakit wae anu dicarios, kirang langkungna ulah kirang-kirang hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.